Acara dilaksanakan poe Senin Kaping 7 Oktober tahun 7 dugi ka Sena tempatna di lapangan upacara SMK Hiji Tasikmalaya. Pameran nu aya dina ieu kagiatan teh nyaeta kahiji Kepala Sekolah SMK Negeri Hiji Tasikmalaya, kadua sareng Ibu Guru SMK Negeri Hiji Tasikmalaya, katilu Ustaz Asep Sudrajat, kaopat panitia OSIS sareng SMK Negeri Hiji Tasikmalaya, kalima barudak kadua Kapuncak balak. Susunan acara kahiji pamungkat ti kepala sekolah, kedua maca ayat suci Al-Qur'an ku budak Isma, katilu sholawat syifa, kaopat hiburan abad, kalima pengajian ti ustad, kalima lomba, kalanjut penutupan. Anggaran berangkat kanggo hadiah di siswa-siswa SMK Hiji Tasik kenging 500.000 dianggo kanggo meser buku tulis 5 pak 75.000, dipek 10 pak 50.000, kalung trofi 5 pak 50.000, bros 15 pak 70.000, buku gambar A3 5 pak 25.000, spidol 10 pak 20.000, pensil katlot 10 pak 20.000, jumlahnya 270.000. Sesana 270.000 disodakokeun ka Masjid Al-Amanah nu aya di sakola. Hasil dina ieu acara lumangsung lancar, teu aya keributan, diayakeun siswa-siswi oge menang syariat